ayeuna teh heueuh bener eta teh ya pencairan. Siap-siap dangdan heula. Budak aya kana kitu. Bayar. Dilipen bari leumpang ada rusuh. Dilipenna oge. Kudu bari leumpang we bae Ayeuna teh aing teh rek nampak pencairan lamun aing nampak MBK pencairan aing rek refreshing rek dipake hura-hura rek pake belanja nu ala-alus mudah-mudahan ulun lagi sugana teh panggil jelema aing tanpa MBK teh sugana aing mah ayeuna bari leumpang kesulputan aing sugana we usah sahadi panggil jelema aing hadir. Siga stemi, aing boga hutang aing sieun ditagih. Kagok panggil bae Emeh, aing bade kenaon? Emong. Apa nena teh aya pencairan urang teh? Ini dandan kitu. Kudu gaya bae dipercaya ku baluna. Aing oge ngahaja dandan tingali sugana dipercaya. Tapi sia teh anu salah. Naon? Tiung sia teh tingali anu miring kitu, awas beungeut sia miring. Tah kitukeun. Kitukeun. Bagi budak anu sia ka bagi miring. Teu balik pisan. Kitu atuh. Wah, sok. Ade sia cokor sian cokor aing deui ke. Moal ngan maneh sia ulah poho ke hutang. Mau kamu hutang mah teh pake refreshing heulanya hampura. Ayo refreshing dihulakeun. Kata diuk ngediuk kurang diuk. Keun hutang mah kudu bari diuk. Deg-degan urang ieu kade hutang teh dibayar soalna maneh teh janji sapoe nah enang 2 bulan can dibayar. Eueuh, lain cing dibayar atuh aya mah aya oge mayar meureunana. Kalem ke urang geus beunghar nya, geus meunang di MBK tahun anu 10 di katukang, ku aing dibayar. Ayeuna mah meunang cairan aya MBK ayeuna mah rek dipake refreshing, balanja, pake jalan-jalan, holiday, you know? Hutang mah hutang heulakeun. Mana nyari cuy. Nah, cokor nyanyi ditagih hutang teh. Dicicak cokor ku sia, cokor aing dicicak di ku sia. Aing ngomong atuh ditagih kakak nyanyi ampura. Capek deh. Heueuh eta mah hayu urang katen si Oneng bisi kaburu datang bangna. Wah, ayo bener kitu ieu dangdan. Geus alus geulis, aduh geulis pisan, aduh geulis pisan. Ayo nih alo da mah geus apa ieu mau apa ieu mah. Boro. Iya, hayu. Ieu kantongna tinggal geus ieu keur wadah duit aing. Ya mah kitu emang lempang teh Atoh aing. Alah, enak ke tanggal 28 aya pencairan di masih onengnya. Ya, ayo mumpung aya pencairan bisi keburu bubar. Bagus ya teh dadang wae atuh ayo kan nyempet sih. Burukeun sia teh naes. Hei, apa nyempet si Tarsi tinggalin. Tarsi. Aya naon teh me? Buru sia ayeuna urang cairan. Burukeun pencairan. Buru. Aduh, ieu tanggal 28 tenang berduit. Geus kerenjana leungeun ieu. Tang boga duit ieu. Mak. Tinggal ieu barang alus tah. Tingali. Nya. Hayang meuli atuh, Mak. Meuli naon atuh meuli HP mah atuh teh gabeg duit mate eta ge kan yang NBK teh jang mayaran hutang. Pan cenah menang Bang Emok gede. Heuh kumang kewe atuh can tanpa duitna oge. Nya enggeus rek indit. Budak teh pundungan. Geus rek sarehan nungan ibu Emok urang rebahan heula di dieu. Sok temen sok buru. Aduh, sok buru. Hanane sok buru. Aing baju. Sok buru. Sok buru di hanane. Lain lipun acan. Sok buru kaburu. Sok buru. Kaberangan. Neng. Astagfirullahaladzim. Neng.
Iya, kela. Sekarang kamu udah Aing atuh aing dapat duit aduh sok cari Karena po duit gede mau donang. aku atuh urangnya aing nami aduh Era ku ba- temeh tadi apa urang teh bakal nampa duit Ayeuna. heeh terus teuing urang mah ting pake naonnya aing mana tanya pake naon Apa lagi pakai bayar sekolah? terus pake naon deui Depan gede kene duitna. Leung kene ieu si Nyai mah yang HP rudet pisan. Nasi mah jang bayar. Oh, yang punya Alisa. Leung kene atuh cetar si mah mun apa arisan bisa menang deui. Ieu mah si Nyai yang HP nu Ya, HP mahal-mahal. sabaraha. Tanpa 2 juta geus we beak HP 2 juta 100 meureun nu bukan 100. Aya kene sesa meunang. Aing mah kurang martak harga diri aing dikajual sudah Termakan. Urang ieu dibarena sabaraha? 2 juta cenah. Be, 2 juta makanya Aing truk eta mamahi. aing mah rek 15 juta sugali beres. Atuh aya kene sesa nu kieu jam aya arisan kana 2 juta. Mana mana minjem sabaraha? 2 juta aing si Nyai yang HP 1 juta 2 juta 200. Ana naha atuh. Nombokan 200. Tenginya mah ti dia atuh atuh mah. Bener bisa nyangke aya mah. Umur mah ka sakola satahun can kabayar. Dihitung teh 10 jutaan. Sarua 2 juta ewang, ini mah 2 juta. Apa aing kasih Tambah tambah ada deui nya ke bangna. Iya. Apa urang teh kepada Kurang kene sakitu kumaha. Kurang kene pisan. Kela. naon ieu teh emeh? Kurang baca trot wae aya bangna ieu teh can datang. Atuh kumaha? Jam sabriji ieu? Jam 10. Aduh. Perjanjian bang teh Jam sabriji? 8. Nah, atuh Kira kumaha miku gitu. Malas enak ku urang dianco-anco duit anu 2 juta, ai bangna teh ka dieu kumaha? Ieu teh datang, aing teh datang Serba bingung. Arisan kumaha bayareun aja. Si Nyai sieun minggat we di imanah yang HP. Serba bingung. Bukan nomor telepon mah telepon atuh bangna. Ceunya Ai geus kumaha ya ya. Aya di telepon telepon heula. Itu anu nagih arisan geus di imah ya. Eta aktif mah. Aing mah serba bingung. sok saya tertulus. Sok atuh Aktif, aktif buru kumaha ieu. Serba bingung. itu anu nagih di imah sanagohan ya atuh. Alah Di teu WA aktif. checklist. Mudah-mudahan lancar semuanya. Mudah-mudahan kita bawa uang berapa sekarang? Ya, kalau 10 juta ada. Oh iya. Waalaikumsalam. Datang ngapain sore? Aneh kalpat atuh. Neng ka mana wae atuh janji jam 8, enang jam 10. Mangga kalpat di atas kata tadi asin. Banyak teh moal cios neng Bororewas yang coklat cisna. Ini deg-degan mata sok sieun teh cio. Hapunten pisan ibu-ibu, abi rada telat ka dina. Soalnya ngabujang heula kana sanes nembe kumaha tos karampol sadayana. Tadi. Tadi Biasa dikawitan tuh nya. Terus kesal ya teh. Itunya orang di panggilan ibu-ibunya. Ibu teh me. Nampi atur nuhun. Ibu Arte bujur apa duit aduh arte bujur neng itu nampak apa? ya ibu. Alhamdulillah. Aduh, Ibu geningan. penipis kebalanya. Kudu bersyukur. Hatur. Hayang sampai jadi. Atuh mah ini kan eta nampak gede. Ini budak tenggali eueuh ini. Punten pisan punten. Lain nya. Budak anu kunaon? Pisan Nyai sok ngerang-ngerang di nambang atuh. Ini ngerakeun mama. Eta budak. Iki budak kitu parawan pisan nu Gusti. Mangbaranana. Kumaha bu aya nama acis natos kata rampi sadayana mudah-mudahan manfaat dianggonanya. Surana mudah-mudahan lalancar bu. Atuh nangutna sing sehat neng sing dilancarkeun rezekina. Amin. Jika tambahan deui urang. Asa kitu aya nama pamit punya bari ngabujeng heula kana sanes. Iya, iraha cicilan pertamana Jatuh tempo.
pas jatuh tempo. Nah, ayeuna peminjaman tanggal 28 jatuh tempo nanti tanggal 28. Iya. Mohon atuh. Ibunya Mohon. Atuh neng nuhun. Nih, punten pisannya udah amurkeun. Udah amurkeun punten pisannya. Apunten tadi subuh ratu. Mangga ibu karang. Mangga. Waalaikumsalam. Tah ayeuna ieu duit geus dina leungeun terus urang acarana rek ka mana tah urang jadikeun we nya ieu refreshing teh ulah aya anu teu milu pokona mah ya pokona mah kitu pokona mah kudu milu kabeh. Tapi ceu kumaha atuh da ieu teh duit teh 2 juta jang hayang HP si Nyai. Pokona mah tapi bae we lah urang refreshing saeutik-saeutik mah nya. Pokona mah kudu alasanna naon kudu Hayu lah kayaknya nyasakeun nya si Nyai mah aya lah. Heeh bararingung ieu teh mong kumaha atuh keur bayareun ka sakola. Da can beres gede keneh teh duitna teh kurangna. Ieu teh meh masalah ka sakola mah engke deui we pokona mah urang enak kudu refreshing heula ngubaran otak anu panas. Atuh mau kumaha engke we urang mah ngajangjikeun dek ngilu moalna. Emong, koneng, temeng. Hayu tapi sok enak mah urang jadikeun piknik teh refreshing ieu otak geus mumet asa bituk mikiran heueuh sapopoe. Yuk Lah temeh maneh pokona kudu milu omat kudu milu pokona mah ulah aya alasan nanaon you know. Heueuh kumaha isuk we urang mah mong da kumaha ieu teh duitna. Tapi ketang lamun dek ngilu mah isuk diajak heueuh. Jam sabriji kana mah beli si tayo. Urang teh geus hayang ngidit mah kumaha bingung bararingung pisan. Ieu teh. Ari urang mah emang selalu ngilu wae da urang mah yang refreshing atuh sabulan sakalinya kali-kali irahab urang boga duitna tapi kudu balanja heula tuangeun da ditu teh meureun pasti eueuh tuangeun nya bener. Heeh nya ceu. Tah ayeuna mah geus jadi geus puguh kudu milu kabeh pokona mah omat kudu milu kabeh akomodasi si teh mah kudu ulah aya alasan naonnya kudu omat kudu milu kudu nya heuh atuh kudu irahat deui opatan urang holiday nya bener nya irahat teh teh ngilu lah Aku udah teh nyaho bingung. kumangke apa arisan nginjem ka si Tarsi Bener aya sesa. aya sesa tuh Mah nyaha tuh dah beureun kudu meuli baju. atau apa irahat deui urang opatan ka Ya bener ieu mah nya jeung pada kudu meuli gepuk. Urang teh kan jelema beunghar cari cara mah aduh Padahal kudu meuli pakaian anu alus kan kabeh katinggalan teh cetar membahana tuh pokona mah Kayak nama kieu hayu isuk mah urang ini nyatana kumpulna urang di mana? di sisi jalan di Tungwan pokona namanya kudu di sisi jalan Sisi jalan nu mana? sisi jalan eta anu aya pengkolan anu aya saung-saung remang-remang kitu pokona namanya Oh anu deket gang si Oneng eta eta mah. mah di Gang Abi atuh berarti nya Anu aya tangkalan mutar loba hileung. bae dah pokona mah di Di dinya si masieun ku hileung. abah ya pokona mah sina dewe lah kayak jadina naik mobil si Tayo Nggak tulusnya si Tayo, eta pokona mah di daguan si jalannya, pokona mah titik di daguan titik urang yang diharap heeh, apa kaya supir sia mah aya supir wae, pokona mah jadi di sisi jalan. balik we Urang mah beres. Gitu tah. Pokona isuk jadi. Mana emang ngusir Oneng. udah beberes bumi ah Omat sa isuk. kudu cantiknya kudu jadi temeh kudu jadi temeh kudu Kamu jadi kurang bareng ngecek duit heeh. ieu ayo jog-jog jor-jor balik ah Dan beberes heula imah dan bagus.